Kak, mau disarua jeung si Uda di sasarung. Atuh. Ulah bagian ngaronda. Ngaronda. Ngaronda mah kudu giat. Oh, malam Selasa. Oh. Oh. Eta. Giat. Tah kamari ada. Tadi beurang nuhun dibarenang ka Omas. Nah, Sing ikhlas. ikhlas pisan atuh lahir batin. Sing kagentian deh. Hari ngaronda sing dek ngedar. Lah, tah kelas kamari ge arek terjadi. Terjadi kumaha maksudna? Orang keur ngedar ka imah di imah aya naon cing teh ting karabat bae di imah. Ari hek. Beurit. Bener. Lain beurit iya. Naon? Eta mah bener jalma. Orang ditanya, "Saya tadi jero." Abi saha? Abi teh na bangsat. Oh kajon cuman teh beurit cing teh gitu. Aing. Bari ngopi atuh. Keur ngarariung ya? Weh. Ade, kumaha damang? Alhamdulillah. Wah, syukur lah. Keur ngarobrolkeun naon eta? Nah, beda we ari jamal lenggoh mah. Jamal lenggoh bebas. Lenggoh teh di dieu gitu. Mah teu parayu kabeh. Ya, heeh. Nya datos parutusnya kamarinya. Putus. Putus. Putus jeung kabogohna nya. Putus. Ieu teh menagan palarusing ya. Ai kitu rek kumaha de? Ente rek naros naon meuni bareng pisan putus teh. Ye, kapan sok silih samper. Oh. Sok silih jadi curhat ka ditu teh. Ari CS mah datna sok. Waduh, Ya, Ces. Tapi penasaran ya teh hayang nanya kunaon sih bisa putus. Ya, rek ditanya ka saurang-saurangnya. Wah, siap deh lah. Maju. Siap jawab. Maju lah ya. Halo, siap deh. Kunaon kamari putus jeung kabogoh teh ku gara-gara naon? Nah, abi pangna putus teh ari awewe na mah geulis. Geulis. Hayangeun. Abi ge kejot, Kang. Wuih. Wah, buukna meuni geus pokona mah. Moh moy we. Ngan kunaon peda putus? Hah? Kunaon putus? Beda agama. Oh. Jadi kolot teu sapu, teu satuju. Beda agamanya. Oh, langsung Jadi we. itu mah Cina nya. Mm-mm. Jadinya agama Islam. gitu. Jadi itu mah Kristen. Jadi berarti bisa. Wah, tapi itu sadar si Oh, iya. si Nengna, Putus abi dua. sadar dah beda agama. Geus oke. bubar we. Bubar. Geus putus. Ulah, Putus iya, mi kaki iya. wari kan putus. Jadi P1. Ya, gitulah ada mah bener atuh. Kajenting jomblo. Ari ayeuna arek naros ka Pabon ya Pabon. Bon kunaon sih di dinya Babaturan anyar ya karek kolot kelas budak ngora meni putus. karek kaburu kunaon putus Pabon. Yo, ari kabogoh mah nya. Heeh. Gulis. Heeh, sarua. Hayangeun ka Kang Obon. Wih. Kang Obon resep. Resep. Bujur gede. Awak gede. Wah, geus gede tah. Lah eta mah gitu. Kunaon putus Aya. itu? Ku gara-gara naon? Cek ade kumaha cek ade. Jadi teh Putusnya ini kumaha? Tina. putus teh Oh beda. beda suku. Oh beda suku. Beda suku. Nya ada mau repok atuh. Beda suku teh suku kumaha? Jadi mau repok lah. Mau ade. Jadi Oh, suku teh baru itu mah suku Jawa. Model gitu. Model suku Sunda, suku Model. Batak, Jadi jadi mun aing mah bener. Jadi izinan. Mun urang mah jadi putus ya. Nah, ayeuna anu terakhir Ari Pauda. Iya. Biasa. Iya. Biasa boga pacar sih Oh, ya. iya nah. Boga pacar langsung putus biasa meureun. Kunaon putus kamari alasanana? Ari mah putusnya mah nya masalahna malah saeutik. Geulis aweuna mah. Jangkung lain mau gadot endog sapoto. Waduh. Beungeut ngadaun seureum. Kumaha teh pantatna pantat. Bibirna limu sapasi. Kumaha bopongna? Bopong. Bopong pantat. Popongna jempok biola. Wah, aduh. Gitu Bon. Azim. Nepi ka kitu si eta mah bahasa. Nepi ka itu nyebutkeunna inget we ka urang saportingna teh rada sare. Hayang we ka urang. Ngan urang embung. Nah, Ai- kumaha eta? Dek, ai pang putus kumaha sih, Dek? Nah, kunaon? Atuh da naon atuh urang mah da beda kelamin. Astagfirullahaladzim. Warut teuing. Nah, beda Beda boboga. kelamin mah tuh diadu. Ya, Bon. Beda boboga. Lain bobogaan sawah jeung kebon. Ai sakudu sarua mah atuh meureun. Ari kitu kai kelamin naon dia? Padung terangin atuh. Kuduna ge emang beda. Da kudu beda eta mah. Atuh urang hanas dibolai. Baturkeun teh itu nya. Awewe na bareng meni merot. Ya. Oh, jadi beda kelamin teh kuduna beda kelamin Ya ya. tah tuh beda bobogaan.